ngisi jadi artis Eh, saurna Singapura pada nuntaskeun lockdown. Itu negara batur mah geus rek mulai beres tinu pandemi. Nah hasil aya negara urang asa angger we kieu saapal deui kumaha tah. Nah negara batur geus mulai rek beres. kalau wargi sadayana wilujeng sumping deui di ngole ngobrol majalah mangle. Seperti biasa, orang bakal sharing jeung rencangan simkuring ngobrol persoalan berita-berita nu aya di majalah mangle. Bintang tamu ayeuna nyaeta ti sisi musik. Bintang tamu ayeuna nekunin main kendang di sekolah teh. Tos terkenal pisan di sekolah. Tidak lain dan tidak bukan nyaeta Dendi Aruman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Den. Kumaha kabarna Den? Alhamdulillah sehat nih. Masa walarna nih sehat. Alhamdulillah sehat. Ya naon. Ayo Den. Nah, kan Yo. Dendi teh sok main kendangnya. Iya. Pas pernah tampil di mana wae ya Den? Waduh. Ya tampil mah udah cukup lah kemana-mana lah daerah. Pernah ke Jogja oge, pernah pokoknya luar kota udah pernah oge. Iya non ya di F2L tah. Kantos teh. Oh iya, F2L oge sempat ngisi jadi artis artis tambahan di F2L. Kita Kece. main di rumah seni. Nah, oke nya ayo nama orang langsung masuk kayaknya kanu baritana. Bade ngabahas naon Den? Oke, ya di simkuring aya berita nu cukup wow ya. Nyata saurna Singapura bade nuntaskeun lockdown. Nah, Singapura bade nuntaskeun lockdown. Jadi kayak tinu majalah mangles nama Singapura ngumumkeun lockdown spesial jilid 2 anu langsung di 22 Juli bakal dilanggeuskeun leuwih gancang saurna. Nah, awal nama ditargetkeun nepi ka 18 Agustus di Jumaah peuting kamari. Ti gugus tugas COVID-19 Singapura oge mutuskeun nganggeuskeun lockdown spesial leuwih gancang nyaeta dina poe Senen saurna. Jadi bakal leuwih gancangkeun. Terus keputusan ieu disapukeun dumasar karena turunna angka kasus infeksi komunal klaster karaoke plus nah saurna jeung pelabuhan Lauk Jurong di 3 digit ka 2 digit. Jadi pangna keputusan lockdown diterehkeun atau dianggeuskeun pada kasus infeksi COVID-19 na mulai menurun saurna kitu. Faktor sejen anu nangtukeun oge nyaeta ngaronjatna tingkat vaksinasi di Singapura. Nah, nu hampir di 2/3 wargana atau divaksin. Gitu nih beritana nih. Itu negara batur mah geus rek mulai beres tinu pandemi. Nah hasil aya negara urang asa angger we kieu. Saapal deui kumaha tah. Nah negara batur geus mulai rek beres. Tapi negara urang asa kieu keneh. Oke. Kieu syarat hiji negara atau bangsa bisa beresin masalah pandemi COVID-19 nyata salah sahijina 70% total penduduk di hiji negara kudu geus divaksin kabeh syaratna teh eta salah sahijinya. Contohna nyaeta nya Singapura. Nah, ayeuna manehna geus mulai beres jeung pandemi. Soalnya setengah ti pendudukna geus divaksin kabeh. Malah mun numutkeun data mah sekitar 63,8% pendudukna nyata geus divaksin kabeh gitu. Terus faktor nu kadua oge ditinggal tina jumlah penduduk. Soalnya naha Singapura geus beres deui dina tina pandemi COVID-19 ditinggali tina jumlah penduduk ngan aya 5,7 juta penduduk. Jadi 70% tina jumlah nage ngan 3,8 juta. Jadi mata teu aneh misalkan Singapura bakal beres sareng masalah pandemi. Beda jeung negara urang total penduduk wae aya 270 juta jiwa gitu. 70% lagi aya 188 juta jiwa, jauh pisan gitu. Jadi nya wajar misalkan ayeuna Singapura geus rek beres dina masalah pandemi gitu. Tapi kieu Den, nah negara arurang teu narapkeun sistem lockdown kawas negara batur. Padahal kan buktina negara batur kok ayana lockdown geus arek beres jeung urusan pandemik. Nah negara arurang teu make sistem eta. Ya, seapa simkuring mah pertama
Nu kudu dipertimbangkan lamun nagara urang make sistem lockdown aya dua hal diantarana ditilik tina jumlah penduduk, kedua sifat ekonomi nagarana kumaha. Lamun ditingali tinu hal pertama bangsa urang jumlah pendudukna wae kan geus aya 270 juta jiwa gitu. Lamun Singapura aya 5,7 juta jiwa. Tidinya ge geus katingali lah perbedaan signifikan antara jumlah penduduk Indonesia jeung penduduk Singapura. Nu kadua sifat ekonomi nagarana. Lamun bangsa urang nyata bangsa Indonesia sifat ekonomi nagarana konsumtif atau nu jadi pengguna lah. Jadi lamun misalkan orang malah tegerak jual belina, malah ngajian bangsa ieu beuki turun ekonomina, nilai mata uang ge bakal tambah turun gitu. Beda jeung Singapura sifat ekonomi pendudukna kalobana pembisnis. Jeung nu boga usahana gitu. Jadi manehna geus boga simpanan uang sorangan tina bisnis masing-masing. Jadi misalkan aya lockdown pun mereka udah punya cadangan lah intinya gitu nih. Gitu. Berarti ya mun negara Indonesia ya bade beres pandemi berarti ya kudu kumaha Den? Ditinggal ku abdi mah nya. Langkah pemerintah sebenarnya udah cukup baik lah. Cukup baik gitu nya. PPKM teh. Soalnya mohon anjeunna nerapkeun sistem pembatasan tapi kumaha carana sangkan ekonomi bisa tetap bergerak gitu. Teu mandat pisan gitu. Eta ge udah cukup baik lah soalnya. Malah kamari simkuring ge menang berita saurna ekonomi year to year saurna nya naik 7% saurna eta ge tos peningkatan gitu ekonomi di bangsa Indonesia. Nah, sumuhunnya. Nah, jadi gitu wargi-wargi sadayana matakna mun bade beres pandemi ikutin aturan pemerintah. Nah, laras. Nah, sakitu wae di simkuring jeung babaturan. Stay tune terus di Tinang Ngole Ngobrol Majalah Mangle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.